Allahumma Rabbana lakal hamdu. Artinya, segala puji bagi Allah. Bawa si Ece mah tebaliknya ngejual barang teh. Bikin baik lah. Mau cobaan. Kebenaran si Acung urang yang curhat ka boga urang Bacaan itidah Sami Allahu liman hamidah. Wah, macam naon eta, Pak? Iya, Cung, kerijal salat, Cung. Nah, itu salat geus jebrok ieu teh, Pak. Daripada tidak sama sekali, Cung. Cung, urang yang curhat, Cung. Da urang mah mau curhat, Pak. Atuh, Cung, sakedeung, Cung. Urang yang curhat ka boga urang, Cung. Dirinya bawa maksa yang curhat teh. Da urang mah mau atuh. Aslina, Cung. Ramai pengalaman urang mah, Cung. Wah, cek mana rame? Belum tentu cek urang mah. Cung, bae rimbung komen mah dengekeun we carita urang. Jadi kieu, Cung, carita urang mah pikasarieun, Cung. Kunaon wa mana siseureun? Sieun gelo. Lucunya, Cung, carita urang, Cung. Lucu naon maneh, Wa? Cerita ge acan. Oh, acan, Cung. Sugan teh geus nyarita urang. Kieu, Cung, urang teh boga kabogoh. Ulin ka imahna, ditanya ku bapana, kai sholat subuh sabaraha rakaat? Nya ku urang teh dijawab we 4 rakaat. Kadon digampleng, Cung. Nya sholat subuh 4 rakaat. Wah, di mana-mana ge sholat subuh 2 rakaat. Cung, ngobrol jeung maneh mah sarua kurang ilmu. 4 rakaat wae urang geus digampleng, komo eta nu saeutik 2 rakaat. Moal teh disiksa atuh urang, Cung. Kok maneh wah? Liur otak teh mana mah? Cung, sia-sia urang curhat jeung maneh teh. Sarua kurang ilmu geuningan. Siwa kunaon? Baterai gitu. Aing mah meni barang teh kieu. Kada nyiaran foto we. Nah gawe deui. Naon atuh? Aing kesel. Itu udah bawa pasakan deh. Urang geus nyiapkeun tarigu, no, lecin, uyah. Cung mana, Cung? Papasakan juga awewe tuh, Cung. Masak di ngajak tuh. Aduh ya. Mana mah teu baralek wae. Terus aing balanya masih Jawa. Nah pinjeun sapoeun teh. Mau bete ya. Atuh, Cung. Cara Cung atuh. Balik wae ya. Wah, bajingan, Cung. Wah, ieu we urang mah. Cara Cung hiji deui, Cung. Geus beli bahan masakan teu balik wae ya. Mendingan wae, hayu teu buru urang Cihuput. Ka Cung tuh hiji deui, Cung. Mas ya. Mana ucing? Nah, jadi ucing. Nah, princess mana ucing mah? Tuh itu tembokna jaga ada. Tangan urang ke banyak. Ayo, ayo. Ayo buru ucing. Buru. Nah, jadi kudu ucing. Orang teh teu arapa lemur di dieu teh nya.
Wah tuh mang, bisa kepangi tuh. Mang, wah tuh mang, lompatan dia. Coba cinta itu cung. Lagi mulas gitu teh. Ada naon tadi teh. Oh, rujak cedol. Di dia ieu mah nyumput nah. Kalau mang capek mau kapangi deh ku si Jupri mah lah. Di tempat persembunyian ade, bukan nama mau kapangi. Mang, diukur di itu mang. Capek Ya kopi Mang, kena di dia mang tiis. Mau kapangi mang si Jupri teh udah bodoh sih mah. Apa tempat persembunyian di dia mah? Paling nyaho. Bikin kamar pokoknya mau kepangi kan. Usung aja jadi ucing garong. Tapi ngeuna rujak cedol teh. Anak di mulut kayak anak di perut. Buka babaya. Si Acung geus jauh ngomong balik gimana? Ieu mah Ayo di dia mah tak aman itu aya tempat aman balik itu mang ya ayo mang orang dengan tempat aman ke nah saya mau janggal halo mister nah si ngomong tadi kieu pahit siapa nu kelo diantep kieu si Neng mah duh. Neng. Sakedap ka dieu Neng. Mun bi aya naon? Ka dieu geulis sakedap. Sok calikeun lah di dieu. Ari si Neng hilap itu pepelakan nepi ka garing. Karunya atuh lain pangceborankeun atuh ari si Neng kumaha hilap. Nuhun bi nambe teh atos ti jamban netapan heula. Sareng ayeuna teh nuju ngantosan GoFood. Sakedap Neng. Abi mah jadi penasaran ieu teh. Ulangan ukur ngadenge ti batur weh. Gila. Ari Neng teh bener ieu teh. Kasih udeng teh. Maknya cing. Abi hayang ngadenge ieu ti Neng anu sajujurna. Ari si udeng boga naon si udeng boga paleta naon. Cing sompo teh kira ge salembur kemana pindah negara gitu di tangan kuat arareueuh kieu. Si abi mah meuni kitu atuh insyaallah abi da neng mah teh ningali dinu fisikna kan ku abi ge atos ningali parobahana kumaha atos jadi rajin salat ayeuna mah. Nya atuhkeun bae ari geus pilihan Neng mah ayeuna mah jiga ayeuna mah pangnyalakeun cai geulis itu jang nyebor tuh tatangkalan korang segaring gitu. Mun atuh bi neng kalebetnya. Sok atuh geulis. Nah si Neng si Udeng teh boga naon wah anak abi diparancahan ku si Sudeng Teu ngarti cing sumput teh opatan nah kuat eueuhna salembur kieu. Ieu mah kudu minta bantuan Pak Opik nyuhunkeun diumumkeun di masjid. Daratang kabeh da Jupri capek atuh. Jupri Jog lah, baik. Urang merek tuang heula. Tah, persiapan atuh da Jupri mah tingali. Tuh. Aya leunca, kerupuk.
geus aya soran bagian kopi buah-buah aya tamu gitu hari masalahnya manawi aya gorengana aneh orang sorangan ngobrol sorangan Tad kopi nah iya mah siga gelas nu di imah ya ke ari maneh teh saha ya teh kalakiun boga imah teh sarariun ieu abi teh saha namina Pak Ustadnya har teuing atuh sugan eta ngaran maneh saha eta jeung calamana ka mana karep Ustad mungkin abi tersesat kayak tuh Ustad sakadap abi nyana geula KTP mah ka bumi Ustad punten ari bumi abi teh paling mana nya kek ari dinya teh rek saha sabenerana rek kasih Neng nah jadi kasih Neng mau buah ini Ustad teh linglung hah naon sabi teh da kadenge ieu teh ngomong naon sabi teh mana teh ah mana emang ngalieureun rek saha ieu teh iya ini kadu ah Ustad salaresna abi teh tadi bare uwi da Ustad ngajak ngobrol wae atuh Abi punten Kang nyanakeun racai ieu berat. ternyata Ustad ini mempunyai anak yang sangat cantik aku harus balik lagi nah ari maneh balik deui kopina hiji deui mohon ngopi deui mohon nah sia teh jadi campelak ka dotu tadi ka kuring Ustad dupi tadi sana mina geus balik Ustad namina Ustad Sok inget zaman ke sekolah agama jeung si Aji di bakalan teh ku kieu gue perka tuh basuh kan baik ya hah uang kemana uang hah ini uang hah man 25 man man 25 cuma ngapain ke ucing-ucingan sanggup beak deh jangan dipaksa baju sengit kopea bersih niat teh urang rek teh sineng anu euy tapi reka ditu kumaha carana ieu nya soalna bapana sineng anu ieu kumaha carana nya alsana mah itu langsung ka neng anu antong ka bapana heula ieu mah ka si ustadna heula kumaha ke ulah gitu mah teh ada sumring gitu teh ada masa ikut berbahagia teh nih di RT aing jempak di jelema kieu deh aing perasaan geus teu ngeunah ieu ya heueuh atuh tinggal di cuaca cerah kieu sia teh pasti ieu mah geunaheun kieu ka mana maneh lah bener ieu mah kababaya nepi ka kurus salin baju tapi geus seungit astagfirullah aduh rewas wae mana teh abang teh perlu ke AL teh kebeneran panggil di dia teh
Siam negara retek ka aing nyebut AA sia teh. Teu hayang teuing aing boga adi jiga kieu sia teh. Eta tenanakeun abang menghormati ART. AA mah ieu khusus aing menyebutna ge tah yang neng anu. Aduh. Nah, aing nyebut kasih abang atuh deh. Keceplosan mah. Mau teh diperbesar ku si abang mah geura euy. Heeh. Neng anu kitu tah. Beja sete. Geus Bang, mana kieu tong lobating bacot. Mana butuh sabar ayeuna? Sabenerna mah teu gede teh. Keur kontrakan nunggak teh. 500 teh. Sampai ge sakitu atuh bocor geura teh, bocor geura ieu. Sampai atuh ya. Lu teh nuhun pisan Sampai saya tong megang ka bocor eta. Sial ART. Nuhun pisan ART cing salamet di jalan. Mugi amal ibadahna ditampi ART. Si ART teh salah. Pan adang teh butuh teh 500. Diberi 1000. Hari baik. Lebih teuing ya. Aneh. Oh aneh. Mang, Jupri ujing kene. Ucing mana kene ieu? Nyomot ieu. Aman aman. Naon Teh enak naon Mang, katun somai hungkul. Oh, tukang teh aya keneh ieu. Dudinya mah heureuy wae Mang. Gadain di dinya nu mimitina heureuy ieu. Hujan im aya. Oh Mang, Nuhun im. ayo itu Mang, nana bari ngopi. Oh, cocok im. Eueuh im kopina im. Kalem Mang. Aya. Siap. Tunggu. Iya mah. Aduh. Mang, kan si Acung ngopi teh. Kan bae da penghuni na im. Naon tuh im? Mang, tapi mah rahasianya. Heueuh naon im? Ulah beja-beja tapi. Saya naon? Mang, emang apa teh ka Ustad Amin? Hanya apal atuh. Ku sakola agama mamang. Nah, abi mah teu apa. Teu apal tuh dinya mah teh sakola agama tuh im. Mang, di dinya teu beja-beja Ustad Amin boga budak nih geulis. Gelis pisan sih Mang. Iman pasti. Lain ku apal wae teh si Boy. Kaget. Mamang ulah elek-elek. Bodas. Im, biasa-biasa im Ima aslina Mang. Da katingal teh jiga rajin salat, dararena teh ku teh cahayaan. Amun dinu lauk mah nya bodas teh jiga lauk albino Mang. Cahaya caang. hapur eta mah im. Ai mamang hapur. Manya hapur galebeg bodas. Hapur mah nya totol atuh. Di dinya mah kasep im. Teu cocok aslina im. Lebar di dinya mah im. Geus teu cocok im. Nah, salah ditinggalian gitu. Dah bodas tadi mah geulis. Mang, nah dah geulis Mang. Aslina im goreng im asli. Piraku Mang. Teu percaya im jig we jig tingali ku maneh jig. Atuh abi nilai ge. Im. Bener aslina goreng pokona mah im. Geus goreng pokona moal cocok im. Teu percaya ka mamang Rasaran soca tidak. Im, mau ditinyu im kopi im. Moal Mang ke ninyu mah. Abi dak mastikeun heula Im tinyu heula tuh im ka mah tuh im rubung. Oke memang. Im mau ditinyu im. Mugukeun heula Mugukeun naon im? Ada tadi mah geulis. Aslina percaya ka mamang im. Abi mugukeun heula. Percaya. Im, eta kopi mau ditinyu im. Tapi kan bae leungit kopi sabungkus mah daripada urang kasele deui ka piheulaan. Urang kudu curi setar ieu mah. Salah imah deh. Nasib. Engkau panggil segala.
Boga partner kebalik pisan, dia bisa nutupan. Ayo orang bingung, kudu ngegantian duit 300 miliar. Di mana? Mana tepira? Orang ngasukin kertas kabang. Tapi ka 300 miliar. Sing goreng teh babaturan eta mah sertifikat perusahaan. Aduh, suganti kertas biasa. Kumanya beak imam masa kejayaan Sabto Suratu Jaya Diningrat teh. Rekapitulasi reputasi orang sebagai warga nu pangbayaran di Lekemburi teh. Pokoknya orang ulah katinggalikeun bangkrut ieu mah. Ulah nyaho kabeh warga bahaya ieu mah. Nasib. Cung, hampura mamang tuh cung. Cicing atuh mamang ah. Cung, mamang teh apal tuh cung. Mamang teh tadi teh mules cung tuh kuat cung. Terus ngebar baikan calana tuh cung. Hampura tuh cung. Oh balasan wae mang cicing itu ah. Cung atuh cung hampura cung. Eta ruksak atuh bodoh urang atuh mah. Bener sih mamang mah. Tega ke urang teh. Mainkeun perasaan wae. Nya urang ditinggalkeun jeung nu gelo di ditu mang. Cung, di mandian cung nu gelona cung. Ah, bola di mandian, kurang disebut pahit-pahit gitu, anggar mana turkeun. Nah, tuh lain bawa cung. Ah, ngomong bener. Tanya nyaho perasaan urang. Cung, hampura tuh mamang cung. Yang geus mang dihampura mang. Contoh sekali-kali deui mang. Ngabatin mang, hati-hati. Hampura mamang cung. Oh, tuh mah. Ayo ngomong-ngomong si Jupri ka mana cung euy? Oh, saya tamanya nu bagian ngajagaan teh ujung sumput. Karunya teuing si Jupri euy. Kembali lah cenah antap ke nepin ke maghrib lah. Anu. Aduh. Awak bau duit teu boga dek kumaha apel atunya ieu teh. Mahnya apel teu moal duit saperak-perakacan. Kabenaran semas euy. Mana sih? Kebenaran naon nih mana? Bener mas, dirinya mah siga pahlawan poe ayeuna mah mas. Maka jeung ngomong pahlawan, urang siga pahlawan naon? Superhero. Ini orang kira lieur kieu ya teh. Neng Ani apel kana Ustad mah kudu gaya, kudu rapi. Anu bener mas, dirinya mah diturunkan ke Tuhan. Jangan nulungan udeng mas. Mana malah bang ngomong ngalir ki luka dieu. Geus we poin tuduh. Sok maneh yang naon, tong kudu ngalir ki luka dieu. Hup mas. Mas anggar dirinya mah mun ngomong geus nyarocos teh. Bari jeung salah deh ngomong teh. Salah naon? Poin tuduh kuduna tuduh poin mas. Kumben mana pinter. Oke mas, kurang teh mau titipan aloh mas. Titipan naon? Jadi kieu mas, kudu dicaritakeun mah. Harta mas teh ya harta udengan kene titipan da aloh. Jadi mas kudu mere ayeuna jang udeng apel. Mana ngomong sangeunana, nyorong ge keur lieur. Urang teh dipecat di perusahaan urang. Oh, mau dipecat mas? Mana mah ceuli teh korekan. Jangan dipecat. Biar aku orang dipecat. Dipencet orang tadi ngeri awak di perusahaan orang tadi geus dipencetan. Genang kieu enak. Oh, dipencet mas. Genang kieu. Mana tuh mas titipan alona mas? Hayang duit mana? Hayang mas. Mata kan gawe atuh. Bener sih masnya. Naon mas balik deui rubah pikiran mas edek mere. Lain salah jalan urang. Jingga pijeun Dita pijeun deui kanggo Neng Anu. Neng Anu enak mah. Kebenaran si Mamang
Ari besti mah bener jeung gaya deh. Kebeneran minta ngantuk ke si Mamang. Wah bener si Mamang gaya gitu mah. Bener si Mamang mah besti pisan. Abi kerek nyarita sakali. Pasti ganti deui ka si Neng Anu mah. Minta nganter ka Neng Anu. Sarua tuh jeung urang. Panas tiris Mamang teh justru teh rek minta antar ke dokter Teu damang Mang. Mohon ini gaya gitu. Heuy saking ku panasna bawa kostum ini kayak nyareng gitu kudu buru-buru ke dokter Nah tuh Mang, enggak ada Mangnya. Nya Mang, mereka dokter. Mohon. Ayo artosna aya teh. Nyata teh aya Aduh, Mang, sami abi gimana? Aya. Nya tuh Mang, tinggal ada Mang nya. Nya. Nita ka dokter. Ngarongkos henteu. Nya kitu mah sakalian ditipu. Saha itu si udah gayar ke mana? Orang geus gaya Jan. Saha? Urang Heup, eta mah sori urang atuh Poho. Udah Heeh Wah, di mana? Tes di hajat? Urang ngerek apel Emang aing udah kitu wa ka didinya. Teu apaleun ka buka urang. Reka malah Pak Haji. Gimana kunaon Mang? Gelo seserian. Mana reka mana deh? Rek apel Mang. Apel? Gelo si Mamang mah. Mang, aing gering. Batuk Gering teh si serian. Dasar si Mamang. Aduh, amarana ini ucing sumput. Geus tuang, geus peureum. Teu nyalampeurkeun. Urang teh paringsan Kenaon sih Mas? Kenaon? Rumah ini dijual. Mas? Naon dijual Mas rumah teh? Jupri. Biasa nu masang rumah ini jual. Gak pisan teh sopan. Manehnya Jupri yang masang ieu nya. Sok ngaku sia maneh sia. Moy, si Emas nuduh urang. Urang mah kerucing sumput Mas, neangan barudak. Tadi tuh datang-datang. Mas naon dijual? Sapi leterkeun ya Mas ya? Gak bisa nih mau orang dijual. Mau dijual lima orang mah ke investasi masa depan anak-anak orang. Ya sana masangkeun, manehnya nu masangkeun ieu nya. Nah, si Emas ben nyalakeun wae. Urang mah keur ucing-ucingan. Ucing-ucingan kumaha? Coba tadi manengan saurang maneh hungkul di dieu. Lu lompatan urang teh Mas, nyomput deui mah. Pokona mah mun apal ieu, nu masang ieu tinggal dilaporkeun ku urang ka polisi ya. Lieur si Mas mah, neangan barudak heula Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, si Jupri mun kapanggih nu masangna dilaporkeun ku urang.
Untung si Jopri masih bisa kene. Apa bodoh ku urang. Yang orang tadi dijual orang bangkrut aja. Kamu sasa. Apa kena? Ustaz, kabar rakan. Reka mana? Kamu sih badadan. Kieu. Engke panggerowankeun si RT ya, si Mamang nu hiji deui teh saha kamari teh budak teh udah ka imah teh da sok make baju singlet. Oh, saha teh? Nu sok kikieu teh. Nu sok garor teh. Saha teh eta budak? Ang Boim sanes. Heeh, pangbejaan teh tanya. Wayah nanya, "Siap, da engke geus magrib. Kita ka imah ustaz." Mohon siap, mohon mangga. Ayeuna rek adzan magrib. Mohon adzan heula bade adzan. Ayo teh sakalian. Mohon mangga. Urang ka masjid baru. Ade omat. Assalamualaikum, Ane. Waalaikumsalam. Cika Cuki dulu. Gimana kabar? Baik, sehat. Sehat. Kamu kenapa manggil aku kesini? Ih, aku tuh mau curhat. Curhat apa? Duduk dulu. Ih, gimana kabarnya? Aku udah lama gak main ke rompok kamu. Kamu makin cantik, soleha, ya ampun. Ih, alhamdulillah baik aku mah. Makasih ya kamu udah hinggap ke rompok aku. Ya iya tuh aku mah makin ngagelisan dah pakai skincare. Kamu oke mana jadi ngagelisan. BTW kamu ngegenteran aku teh mau apa? Iya, aku teh mau cerita. Jadi aku teh dekat sama Pak Megat. Dia teh soleh, walaupun enggak ganteng-ganteng tuh, ini nggak kayak AA Jungkook BTS ya, enggak. Tapi dia teh rajin sholat. Pokoknya rajin lah, kayak suami idaman gitu. Iya, alhamdulillah atuh kamu teh udah punya calon imam mah. Isu, jangan kencang-kencang bisa kedengaran sama si Abi. Kamu tahu gak saking solehnya, sholat subuh juga 4 rakaat. Hah? Ay, kamu ngeliat solehnya dari mana? Masa sholat subuh 4 rakaat? Nah, aku juga bingung gimana ya bilang ke si Abi teh. Wah, bener si Neng Ane nih gelis gitu. Menjadi jeung Aoim. Tigana. Teu kabayang yang budak ustad deh. Hah? Em, kenaon deh dia, Em? Itu mang, tinggalin anak Ustad Amin. Neng Ane teh mang. Oh iya, Em. Oh, ini gelis mang deh. Bener mah, Em. Mang, nah jadi dia nanya ke dokter teh ya. Dia pakai batik ini gaya. Im, ampura Im, masalah hiji ieu mah Im, mamang mau mundur Im. Bung jika nunggu geus Im tah dita, mamang bisa ditipu Im. Asok Mang. Aya abi cek abi mah kieu we. Karena mah urang bersaing secara sehat Mang. Oke. Siap, dealnya. Oke, deal. Mau ningali dia Mang. Siap, ayo. Im, udah kebayang. Aina keur naraon barudak eta teh. Ai si lain keur naraon di tadi yeuh. Nyengler di situ di imah batur. Pagar batur hayang rusak sia teh. Eta si kehed sugan punten oh kasupanan pisan sia teh. Tingali ulah dieu mah euy. Bener budak Ustad Aming. Paingan barudak betah. Aduh, ini cahayaan kieu. Bener herang budak Ustad Aming. Kieu cara nama udah ngaji modus sampeurkeun ku urang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak RT? Neng. Maaf ya Neng ya. Kalau Abi Ustadz apa siapa namanya? Aming itu lagi nyodong di sini? Oh kebetulan Abi mah lagi ke masjid dulu. Kalau ada perlu sama Abi, boleh atuh tunggu dulu di sini. Tapi Ane teh mau pergi dulu, gak apa-apa ya? Oh, Neng mau pergi? Iya. Bentar ya. Assalamualaikum. Kadon indit. Jam sarapan keski jam sarapan penting nah can datang keneh wae. Di tepi ke henteu terus si ieu teh ya. Nah can kadar ieu keneh. Si ieu teh kumaha? Jiga. Geningan darah ratang. Kela teh Naon deui ya? Ih bagian ngorah heula teh. Nu kieu mah kolot kieu mah. Bisi kumaha onam. abi heula. Naon mana? Naon Abi heula. juga tuh. Tuh, geus mamang heula. Nu kolot. Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Tan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mangga. Kali kebeneran dengan kesedara ratang. Padahal mah tadi ditah si ieu teh. Bada magrib ditah ngariung ka dieu teh. Tad, punten ieu mah dicanak enggalna we Tad. Salaresna Ustaz teh bade milih saha? Satadina mah Ustad teh boga cita-cita. Lamun teh mah boga pimiantueun kahayang mah ngaran teh anu aya dina Al-Qur'an kahayang mah. Hari mana sangaran Im? Abi mah 30 juga kayaknya lagi. Bawa imong we. Tinini abi eta oge. Nulis we. Santos. Dari mana Mamang? Mang Iwa. Nulis gitu. Enggak sakit tuh teh. Kieu we barudak. Urang nyusun strategi enak. Urang ngajieun ngaran tinu Al-Qur'an. Ngaran Arab. Jigana lamun ngaran Arab pangpanjangna atau Quran pangpanjangna eta nu dipilih. Dinu surat. Teh. Mana naon ngabohong teh ka Ustad teh? Moal naon tuh mana ngobong sakali mah moal naon. Ieu mah demi kelancaran bersama. Lain mah ngaranna pikiran ku maneh masing-masing. Urang mah geus aya. Geus badami naon deui teh. Nah, lamun beunang kana kriteria mah eudeuh we ditarima. Aya. Mamang Allah. Abi mah Mamang Iwang An-Naba. Abi tan Boim Imron Al-Baqarah. Tua mang. Abi Mas Tad. RT Romli Anas. Mang, nasi RT mah suratna Anas kan ponok itu mah. Bodoh si RT mah moal kepilih. Pancek manehna nu panjang bakal dipilih. Mang, nah eta paham di bau-bau teuing. Tuang. Alah heuh Im. Poho Mamang can sikat Im. Didenge-denge teh kabeh oge aya ngaran tina Al-Qur'an. Tapi dah teu sagampang kitu wae. Kemarek dites ke Ustad teh hiji-hiji. Wayahna kudu sesuai jeung ngaranna. Ustad, Abi Anas Ustad. Keula teh da RT mah geus pangalaman. Ustad gerek ngetes teh moal ku surat Anas pedah ngaran Romli Anas. Wayahna RT mah dek dites teh ku surat An-Najiat. Nah itu jadi keselak gitu Alasan di. Lain alasan sih bener ieu mah. Aduh. Saya nu nelpon Naon teh? Mun tadi baterai lagi eueuh kan. Ieu si teh nu nelpon. Ustad kayaknya ieu nu nelpon lah ieu. Sakenap kabung heula. Si RT rekaman dites surat An-Najiat teh. Siga nu aya alasan hiji tah. Sok ayeuna besok maju hiji desa ieu teh ngaran teh Mamang Iwang Anaba, sok maju ka hareup dites ku ustad ayeuna. Antur Im. Im
Panadol panas tiris Sok atuh lagi panadol. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sakitu-kituna Tad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Man, ka mana? Nah, si Mamang Iwang Anapa kadon ngaran. Diteskan ukur bisa bismillah unggul. Kadon kabur. Iya hiji deui. Muntat. Kumaha surat panjang? Paling ke apa? Sok atuh. Arek maca surat nu mana heula ieu teh. Ge sakedap Tad. Sakedap Tad. Laras Tad nami abi teh Boim Imron Al-Baqarah. Mau abi mah di dinten teh sok disebut teh Kulhu. Tad, biasa atuh abi mah ditalarna kulhu unggul Tad. Geus ayeuna mah tong dites lah bajeng nawar hayang kulhu. Pandi dinya ngaran teh bieu teh Imron Al-Baqarah. Bener ieu mah. Leuweh sahijian. Bener si Neng meureun mata kitu ge. Sigana aya leuwihna di si Udeng mah teh mah. Ustaz sakedap. Udeng. Si Udeng. Si mah Udeng. Anu paosna kieu. Meureun maneh ge apa? Sapiraku si Neng daekeun ka si Udeng. Tak percaya Ustaz Ari Nengna aya tuh Ustaz. Aya di jero si Neng mah. Neng. Nah, ari mana? Ceceleuwegan di imah batur. Kalah Tad ieu mah keur mastikeun heula. Neng. Naon bi? Sakit sakedapnya. Neng, laras Neng teh sareng Mak Udeng. Laras atuh Laras Neng. Laras atuh. Neng, teh tekanan kumaha gitu. Teu aya laras atuh. Nyamun atuh Neng ari kitu mah wios. Ya mudah-mudahan ya oi mah Neng teh enggak sadar. Neng mereka lebat. Mereka lebat. Mohon atuh, biasalah ayeuna mah janten urusan aoin sareng abinya. Mohon atuh. Laras gini Ustad, karena mah abi percanten si Neng teh meulih Wa Udeng. Mangga Ustad, meulih bade uwih mah tos wengi. Ari kitu mah. Rek balik ke. Nah, ari maneh? Kadon ieu tah balik ka kuring. Maneh anggur ge balik. Ai. Iya, Pak Ustad. Punten. Balik ya. Mane Maim hayang kanengane urang wae jadi jeung nengane ngabelaan sare Im sugana nu ngaudangkeun deui amelila caritana. Masih wah gitu tuh. Palingan tadi sahan lu kaneng kerek teh. Wah. Udang wah, tere maghrib. Naon Cung? Udang tere maghrib. Nah, urang teh sare dia tadi teh. Ieu mah geus gagal deui wae.